Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur anu aya di lembur, baraya anu aya di kota. Tepang di sareng simkuring Yayan Hadianto dina dongeng si Kabayan. Episode anu ieu baris nyandak jejer si Kabayan tatarucingan jeung Nyi Iteung. Wilujeng ngadangukeun. Kocap dina hiji waktu wanci pasosore sarengsena si Iteung nyangu jeung molah sarupaning amis-amis pikeun bekal buka puasa. Tuluy si Iteung uplek ngobrol jeung salakina si Kabayan. Geureuy bader sempal guyon gogonjakan di barung ku tepak toel geus jadi papaes dina kahirupan rumah tangga si Kabayan jeung si Iteung, utamana salila bulan puasa saban wayah sakitu minangka namah dina raraga ngabuburit alias nuan waktu buka puasa supaya teu karasa. Turug-turug aya parentah lockdown alias cicing di imah gara-gara wabah corona. Beda jeung ilaharna eta paguneman teh jadi mengkol kana tatarucingan. Kalayan anu munggaran merepananya nyaeta si Kabayan. Teung, naon sababna tangkal kalapan nu aya di hareupeun imah kudu dituar. Iya tuh dah bahaya Kang. Bahaya kumaha maksudna teh? Bahaya tuh barang-bangna atawa buahna bisi ningang kana kenteng. Ya lain atuh. Naon atuh ih? Sabab dicabut mah hese jadi kudu dituar. Iteungan aya nama Kang ah. Sok. Boga tatarucingan naon Iteung? Kieu Kang. Naon bedana tanggal 28 Oktober sareng 29 Oktober? Ya beda atuh. Beda naon? Beda poe. Ih lain ih. Naon atuh sok? Taluk. Bedana 28 Oktober mah Hari Sumpah Pemuda, hari 28 Oktober mah Hari Sumpah Iteung bogoh pisan ka Akang. Akang deui. Kuda naon anu matak bunga? Kuda lumping. Lain naon atuh taluk ah. Ku dapat istri sepertimu. Ih, saya kan minta ngagombal. Kang, muhun sayang. Iteung pan osok nyambalnya. Muhun kumaha kitu. Sambal naon anu mata kembung kana patuangan. Moal aya atuh lah da nu pugu mah sambal mah. Ih aya ih naon atuh? Hayang uningannya. Nya tuh sok taluk lah Kang mah. Sambal menyelam minum air sambil eta mah. Bisaan maneh Teung. Akang geus ah sok Akang lah. Mengpeng lami keneh ieu kabuka. Sok ieu. Buah naon anu aya dina tiang listrik? Moal aya atuh mah nya buah dina tiang listrik. Aya. Naon taluk ah. Buah aya Iteung bisi kasetrum. Ih naon teu rame. Naon sababna anak babi lempangna sok tungkul. Tungkul kitu. Nya tuh ih tungkul. Ketang. Sabab teu bisa entangah lain. Naon atuh? Jika nama eraeun eta teh Kang. Eraeun kunaon? Era peda boga inung babi. Nah, make kudu era nya. Padahal mah da geus takdir. Ena sasatuan keneh ieu. Naon sababna gorila liang irungna make badag? Ih, apa cek Akang teh eta mah tos takdir. Lain Naon atuh? Sabab curugna pan badag. Naon hubunganana jeung curug? Ame babari ngorong. Buah dia enak Kang. Sok buah naon enak? Buah naon anu sok dipake perang? Buah tomat. Nah, geuning sok aya perang tomat. Ih lain ih. Naon atuh nya? Taluk. Jambu atuh Kang. Jambu. Nah jambu. Geuning baheula di perang sok make jambu runcing. Bambu runcing gitu.
Negara mana anu teu pernah kehujanan? Ah, kabeh ge meurengalaman Akang. Aya anu henteu. Nah, Akang make apal? Apal Akang mamatak di tatarucingankeun oge. Negara mana tuh? Keheula, jol mana atuh licik ieu mah. Taluk heula. Heueuh, taluk atuh ah. Swedia atuh iteung. Nah, Swedia. Ih, apaan? Swedia payung sebelum hujan. Sedia eta mah Akang. Aya kene waktunya Kang. Aya 4 menit deui lah kebuka mah. Sok sa iteungeun nya. Iteungeun sok. Kentang naon anu bisa dipake mepende budak. Moal aya atuh, aya naon. Kumeuli kentang lain. Kentang hui lain ih. Naon atuh naon? Kentang ting tang ting. Aya atuh Akang di pepene iteung. Ih, pamali Akang puasa. Engke peuting mah gandeng ah. Jam tingali jam. Jam lila kene. Jam naon anu sok dipake ku dukun. Ah, sarua meureunnan jam tangan siga Akang. Lain, naon atuh ah taluk. Nya jam pe pamake atuh. Iya ah teu rame. Kinu wengi tos tarawih Akang bade ngopi moal. Abade atuh biasa piraku ah. Kopi naon anu sok ngegel. Wah, di mana kopi sok ngegel? Di guyup kopi mah aya naon. Nya atuh kopi ting. Ah, teu rame maneh gitu. Naon sababna awewe zaman ayeuna leuwih gareulis mun dibandingkeun jeung awewe zaman baheula. Atuh ayeuna mah paling segara raul Akang. Ye, tutorial make up geus loba ayeuna mah dina YouTube. Ih, lain. Ah, naon atuh? Taluk gitu. Taluk lah. Sabab awewe zaman baheula mah apan geus karolot geus nini-nini. Iya tuh nya ih. Akang urang teh geus teu boga duit atuh Akang. Coba isukan mah atuh neangan pakulian. Aduh, uli naon nya itu. Dari wenung ngulikeun kumaha kuli. Aya Akang kuli anu matak bahagia. Kuli naon? Aya geura. Nya pasti aya atuh. Naon cing? Kuli anu dibayar. Ah lain naon atuh. Kulihat suamiku tersenyum manis padaku. Aduh, Akang jadi GR euy. Buah dia anu tengah buah dia. Sok Akang buah naon lah. Buah naon anu matak bingung. Ah, rupa-rupa teuing tatarujangan kitu. Eueuh aya. Buah naon atuh ah? Buahnya buah kadu atuh. Nah, buah kadu. Tuh, pan bingung. Ih, naon licik itu. Akang di luar teh menang siga angkep eta teh nya. Nya angkep. Akang kumaha nya lamun keur angkep kieu. Terus misalnya aya 5an ya. Aya 5 jelema ari payung hiji. Misalnya rek ini tarawih kumaha carana supaya teu kahujanan? Supaya adil mah di lotre. Ih, nah mah kita tanggal kudu di lotre sagala. Apa namanya adil? Ya tuh ini tuh Akang. Manya pan payung nangan hiji. Iya tuh udah karek angkep acan hujan karek angkep. Alah, gelo teh katipu. Aduh, Akang katipu itu aduh. Alah. Hayam jago. Naon sababna mun kong korongok osok bari peureum. Sigana mah meresapi eta teh Akang, penghayatan. Lain ah. Naon atuh ah? Sabab geus katalar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, teung tos buka teung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ah, Kang rujak carulukna beda ieu mah. Kumaha kitu bedana? Ieu mah rujak carulukna rasa kolang-kaling. Pamirsa sadaya, kumargi sikabayan sareng si Iteung parantos buka puasa. Ieu dongeng anu jejerna sikabayan tatarucingan sareng Iteung rupina tamat dugi ka dieu.
Mugia ieu dongeng teh sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sim kuring sejak amit mundur kasadayana dulur nu aya di lembur baraya anu aya di kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernios.